Wih, teh mobil teh eueuh wae nya. Kesal yo. Tuh mobil. Buatan mobil. Yeuh, kira yeuh aya ngising heula. Sok we pegatnya. Aya modal. Badung. Ke Bandung, Jang. Oh, mereka ke Bandung. Kalau kadelan indung aing ning, Mang. Ya, sabar angkos ke Bandung. 50.000, Jang. Jadi duaan 100. 50.000. Ayo naik, Mang. Bir, tarik. Bener teh ke Bandung? Benar, si teman doyak. Ayo tarik. Kade salah sih tapi omongan deui aing kamari ge dicarekan. Mang, stop, Mang, karun, Mang. Apa? Oke lo. Tujuannya tadi. Jang, kira rek ke Bandung. Iya, Mang, urang pengajaran unggul hayang nembak kelap teh sebentar ngeunaheun nih, tuh jadi mama aing kabur sieunan ku Mang tah. Malingsan. Padayok. Royan dia mah. Cek aing ge naon sing bener nanyana. Aduh, aing kenek kos ke Karawae kenekan geus 5 bulan saade. Tarik. Bandung. Neng, ke Bandung. Oh, tapi abi teh buat budak suka cai. Sok we naik heula. Budak mah ku abi ke di teang. Sok mengenek. Halo. Aing neng heula budakna ka cai. Oh. Iya, di dia kene. Oh, geus ngadaguan. Oh, siap. Oh, berangkat. Oh, segala budak-budak teh. Ieu nanaonan, Mang. Padaya. Goblok ka ditinggalkeun di aing. Ieu nanaonan dia. Padaya. Nyaho indungna ku aing ditaekeun, aing yang budak leutik ieu. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Geus hayu lah pasti atuh urang manten aing ye. Ayo. Aing poe. Henteu salah mau muatan tinggalin deh kenek teh. Aduh, aing parah pisan ieu mah. Bandung. Mak, ke Bandung, Mak. Ngomong apa? Tarik. San, bapak kalah heula ka mang budaknya tungguan nang warung ieu. Oh, ulah dianjukkeun tapi bensin ulah dianjukkeun. Oh, tapi buruhan. Oke, we atuh buruh nama. Oh. Ulah ka kamorolang layangan San. Mulai nama capek euy. Hade. Oh. Halo, Yok. Beli bensin. Mana ya? Bensin, Bah. Oke. Bapak mana ke mana San? Ke Mang Budak cenah. Oh, Kabaran yuk. full tank. Buru atuh San. Full. Balasan. Berapa? 34.000. 34.000. Heeh. Ya, bedakeun ka bapak maneh. Heeh. Ya, urang meuli bensin 34.000-an. Bapak maneh ka urang teh boga hutang 200.000. Jadi sesana 160.000 deui kitu hutang ka Mang Jek. Heuh. Heeh. Heeh. Boga hutang bapak maneh teh teu mayar-mayar ka aing San. Oh gitu. Wah, geus 2 tahun 2,5. Tang naon? Hutang ge duit. San ayeuna. Nah bener gitu, bapak aing teh bogan hutang ke Mang Jek. Aduh, amun bohong teh aing udah dicarekan ka lagi ku bapak aing. Mun mah aing bieu teh nyokot tim rokok sekalian mumpung eueuh si Mardoyokna. Kebenaran. San. Dia. Naon, Bah? Ya, sekalian jeung rokokna 2 bungkus. Itu rokok 2 bungkus kan 40.000. Tah jadi hutangna teh bapak maneh jadi 74.000-an. Bapak maneh tinggal sesa 170 genep. Bulu nyokot toko. Apa naon? Samsu.
Coba. San. Nuhunnya be. San. Naik ke mana Mang Jack? Anjir, beli rokok 2 bungkus. Jika nangis menang komisinya. Heeh. Udah ya, kurang lusuh. Udah. Kedelanya. Mang Jack ke mana San? Duit tanggas. Cenah dibayar utang Bapak. Utang bapak naon aing kita udah utang. Bukanya 200.000. Barangnya kau tahu we? Sampai 2 bensin full tank. Acik si goblok ku aing rasakeun Mang Jack ku aing. Ka dieu deui ku aing cewet bukna. Goblok. Siap sarakira dia. Aduh, Bang aing bisa dilagang cilok nih payu-payu acan. Da sia mah dagang teh gunta-ganti wae kamari kan arong sok aya geus kana cilok nah teu ka hati kana arong sok. Kamari mah teu ka harti ku aing teh ngajaran Bang ya teh dagang cilok sugan ka Sudah harti. sia mah dagang cilok teh di kolor gitu anjing. Kudu mana tuh anjing? Sing rapi setelan, mun erek kacamata hideung ka dieukeun ya. Dalam kieu make kacamata. Heeh ken. Wah, heueuh pun mangke mah ngajaran. Heeh, ke meneangan riben apa sia? Heeh lah. Cuk, cilok cuk. Tuh, aya kena kabulang-bulang wae obyek meuli cenah. Oh, siap Obi. Sabaraon? Gocengan cuk. Siap, Bos. Make tahu lah. Sok tahuan. Hiji we tahuna. 5.000 nih teh. Heeh sok. Nu loba keneh we si Ucup. Heueuh puguh teu payu aduh ka Obi aing mah pusing. Da sia mah teu dagang teh kamari kana rongsok aya geus kana cilok deui wae. Geus Obi yeuh 5.000-an. Ya sok. Bumbuan tah. Atoman, Bos. Sok atuh mah. Ada kecapan lah. Geus, Bos. Aidaan, Bos. Up. Iya, Bos. Nuhun, Bos. Aduh, payu oge euy. Karas hiji pelanggan, Bang. Aduh, aing pusing ya. Naik ke mana Obi? Ke kebon nang. Naik ka kebon Obi. Rek nempok kebon. Geus lila teh ka kebon. Cie, kebon Obi. Ilu atuh urang euy. Nah, ka kebon ilu kae pan sia keur jualan cilok. Lah, geus Bang titipkeun heula sakedeungnya. Ulah ngek ilu jeung Obi. Ih, sia mah teu paradu berdagang teh gitu. Nitip dia, Bang. Nah, Bismillah. cilok eta kumaha? Lah, keun wae. Dulu kita di dieu. make helm. Sia mah keur jualan cilok. Tinggalkeun. Ah, payu. Teu payu kumaha? Eta cilok mah ih, perlu makana bieu teh. Geus keun wae lah. Dulu kata na kumaha? Aing yang ulit. Aing keur usaha, aing jailan deulekeun. Si Ucup kehet dagang cilok kalah ka ilu ulin. Kalah ka ditinggalkeun naik maharasaan si Ucup. Aduh itu jalan kaki tinggal ke kebun teh. Cina hayang nih siap di kebon. Aing mah. Ye. Maaf nih tanya. Enggak siap cicing. Aing sararieun. Cicing nyekelan. Yang mau motor tarik deui aing mah. Nyekelan. Aing mah. Sama labu ya teh. Nyekelan mah. Aing mah. Oh. Padahal kadawir. Nyekelan cicing. Ah, aing mah Obi aing. Cicing nyekelan. Aing mah. Be. Iya. Ah, aing mah yang turun Obi ya. Aing mah daripada ieu ke aing kalau kapae di jalan. Si kehed. Udah kerjaan cilok udah ditinggalkeun ya atuh. Geus aing mah sekali-kali dirujuk ka Obi lah. Aing kalau kasararieun.